dasar si Ucil jeung lieur saleng hedeunder di bawah lumpat makanya geus garing kieu. Aduh, es krim badak kieu es aduh. Ini tinggal Kebenaran aya si Uci ya Cil pamikeunkeun ieu ka Pak Uken teh bogaeun panci nya jung ka itu. Ayeuna we terus ka ditu bikeun. Pakai ka mana? Erek ka warung, rek meuli meuli gas. Buru ka Ukenkeun ka diburuhan 5.000 nya. Adan euy. Jiga aban adan dah. Sareula di warung teh gas teh kosong diteundeun we tabungna Aduh eta si Markucil dititah ka Uken teh nganterkeun ieun teu jadi ngadon sare. Cil Mama. Awas ya, muka. Gadonganna ngadon sare dina kursi dititah teh. Awas ya, muta dibales ya. Aduh eta si Markucil ngadon ngabaledog. Budak teh. Coba kalau Uken eta ngadon di banting-banting. Sia urang bantingkeun deui teh angan si Ucilna. Alhamdulillah boga sepeda anyar ieu keur diajar. Tuh, loba euy, rosokan euy. Layan dah. Wah, si Ucil loba rongsokan. Aduh, mau tahu sepedana halus euy. Anyar ieu teh. Menang konten. Eta rek ka mana eta? Rek ka ieu ka Rek jual rongsongan, ka Paeman rongsokan. Rongsokan itu da Paeman ge aya. Utama rek diajar ieu ya sepeda anyar. Menang 5.000 pelak kita euy. Kosokan teh. Aduh, kayaknya Naon Cil menang 5.000? Nya sakitu ge halal atuh. Menang ieu naon balang sia rongsokan. Sok we sing loba rongsokanana da Paeman oge narimaheun loba mah. Uta ge ieu rek nempo rongsokan mau tahan sepeda euy. Mana euy? Dah, mau dah. Rek neungeun sapeda rek langsung ka handap rek nempo sale. Nah, sale teh eueuh kalah aya senal hungkul ieu teh. Ka mana nya sale uta mangkana geus garing. Aya ieu geuningan ieu teh ausnya lamun dipake ieu nyukan muntah. Bari rek neangan sale itu kusahanya. Oh, itu gue. Ucil kadeukeun sale tah. Ucil, sale kadeukeun tah. Ucil, kadeukeun sale Ucil. Dasar si Ucil jeung lieur saleng hedeunder di bawah lumpat makanya geus garing kieu Sun Selamat. Alhamdulillah.